Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, apa kabarnya nih pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa bersama kita semua. Oke, yes, Allahu Akbar, yuk. Mudah-mudahan teman-teman benar-benar dalam keadaan sehat semua ya. Terkhususnya anak ibu, anak-anak Hazar angkatan 6 Siha. Nah, di kesempatan kali ini Bu Helda akan menjelaskan video materi bahasa Sunda. Tapi tidak afdol rasanya kalau Bu Helda memulainya dengan menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi Bu Helda nanti akan membahas dengan menggunakan bahasa Sunda. Oke? Nah, rerencangan sadayana Hazard dinten ayeuna Bu Helda teh bade ngadugikeun materi bahasa Sunda. Nah, materi naon nu bade Bu Helda didugikeun? Bu Helda bade ngadugikeun materi carpon. Nah, tapi satu aja materi urang mimitian, mangga urang sadayana urang ngadoa heula. Doa belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Diteraskan doa dimudahkan urusan. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, rerencangan Hajar sadayana dina video ieu Bu Helda tadi tos ngawartosan yen ayeuna Bu Helda bade nerangkeun materi ngeunaan carpon. Nah, carpon anu bade ku Bu Helda bahas ayeuna nyaeta materi ayeuna teh ngeunaan carpon. Nah, dina carpon anu bade ku Bu Helda dugikeun, anu ku bade ku Bu Helda sampaikeun ka hidup sadayana Hazard nyaeta ngeunaan nu kahiji dengan ngeunaan harti carpon. Anu kaduana Bu Helda bade ngadugikeun ciri-cirina carpon. Nu katilu Bu Helda bade ngadugikeun unsur-unsur intrinsik anu aya dina carpon. Nah, ayeuna hayu urang bahas anu kahiji nyaeta ngeunaan harti carpon. Naon sih carpon teh? Nah, carpon upami dina bahasa Indonesia mah cerpen ya. Upami dina bahasa Indonesia cerpen. Nah, singgetan tina bahasa Sunda carpon teh singgetan tina carita pondok. Nah, anu dimaksud carpon teh nyaeta karangan rekaan atawa fiksi anu diwangunna teh pondok. Teras ayeuna naon sih ciri-ciri carpon teh Bu Helda? Nah, ciri-ciri carpon teh nyaeta anu kahiji loba kecap anu digunakeun kurang ti 10.000 kecap atawa kirang ti 10 kaca. Janten anu nyusun eta carita teh mung aya ti 10 kaca. 10 kaca teh sami sareng 10 halaman. Nah, kecapna kurang ti 10.000. Biasana mung aya 5.000 dugi ka 7.000. Bu Helda aya tuh 10.000 aya tapi henteu seueur. Teras ciri anu kadua nyaeta upami urang maca carpon teh henteu lila, henteu lami. Anu katiluna cirina nyaeta alur caritana teh basajan, sederhana, tiasa dipahami, tiasa dipikahartos ku urang anu atanapi kuno anu maca. Anu kaopatna nyaeta alur caritana teh muser kana hiji anu dicaritakeun, hiji kajadian anu dicaritakeun. Anu salajengna atanapi anu kalima nyaeta
gambaran anu dicaritakeun teh mirip kejadian sabenerna. Nu salajengna nyaeta palakuna teh sakedik, tokoh anu aya dina carita teh sakedik biasana, henteu seueur-seueur teuing, henteu ciga novel nya. Anu salajengna nyaeta waktos kajadianna sakedap. Tah eta ciri-ciri carpon teh. Salajengna anu bade ku Bu Helda dugikeun nyaeta ngeunaan unsur-unsur intrinsik carpon. Naon sih unsur-unsur intrinsik carpon? Janten unsur-unsur intrinsik carpon teh nyaeta unsur-unsur atanapi unsur anu ngawangun hiji carpon. Jadi carpon teh atau carita pondok teh tiasa disebat carpon kusabab aya unsur-unsur ieu. Aya naon wae unsur-unsurna? Nu kahiji tema atau jejer. Tema teh naon sih Bu Helda? Tema teh nyaeta gagasan pokok anu diangkat jadi ide caritana, janten misalkan ide caritana tentang sosobatan atanapi persahabatan upami bahasa Indonesia mah. Nah, anu dijelaskeun tina isi carpon teh yang ngeunaan persahabatan. Upami carponna ngeunaan bakti ka orang tua, ta eta tema anu bade didugikeun teh tentang atau carita anu bade dugikeun ku anu ngadamel carpon teh tentang carita bakti orang tua. Tuluy, unsur anu kaduana aya naon Bu Helda? Aya palaku upami di bahasa Indonesia mah tokoh. Palaku teh naon sih? Ya, palaku teh nyaeta ngaran-ngaran tokoh anu aya dina carita. Jadi carita eta teh bisa disebutkeun carita carpon kusabab aya tokoh-tokoh, kusabab aya para palaku anu aya dina carita. Teras anu katilu, unsur anu katilu nyaeta watek. Watek teh naon Bu Helda? Watek teh nyaeta sifat palaku atawa bakat palaku atawa paripola palaku. Sifatna tiasa sifat awon, tiasa sifat sae. Atanapi upami tina bahasa Indonesia mah aya nu disebut protagonis, antagonis. Tokoh baik, tokoh jahat. Sami dina bahasa Sunda oge aya sifat sae, aya sifat awon. Anu salajengna nyaeta latar. Latar teh naon sih Bu Helda? Latar teh nyaeta hal-hal anu ngeunaan. Kahiji waktu kajadianna iraha eta carpon teh. Teras anu kadua kumaha kaayaanna, kumaha suasana kajadian carpon eta teh, sedih, senang, atanapi kumaha. Teras anu salajengna tempat kajadian teh di mana? Di walungan, di mall, di sekolah, atanapi di mana. Nah, ieu biasana ayana dina caritaan. Jadi waktu dina caritaan kumaha, kaayaan kumaha, tempat kejadianna di mana. Ta eta nu dinamikeun latar. Nu salajengna unsur anu salajengna nyaeta aya unsur galur atanapi alur. Nah, galur atanapi alur nyaeta runtuyan kajadian anu ngawangun hiji carita. Jadi anu ngarang carita ieu teh ngajelaskeunna bade alur maju atanapi alur mundur. Terus anu salajengna nyaeta amanat. Amanat teh naon sih Bu Helda? Amanat teh nyaeta pesan atanapi sikep tur paripolah piconteun anu bade didugikeun, anu bade ditepikeun ku pangarangna. Atanapi upami bahasa Indonesia mah pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca dari pengarang. Janten dina carita pondok ieu teh naon sih anu tiasa ku urang diambil hikmahna, dicandak hikmahna tina kejadian atau atanapi dina carpon ieu teh. Tah eta
anu Bu Helda tadi sebutkeun nyaeta unsur-unsur intrinsik dina carpon. Nah, anu salajengna nyaeta Bu Helda gaduh pancen. Nah, ieu tugas khusus ti Bu Helda. Pancen khusus ti Bu Helda. Anu kahiji nyaeta pek ku hideuk baca di payuneun pun rama atanapi pun biang. Bu Helda upami teu aya pun rama atanapi pun biang tiasa ka pun nini atawa aki. Macanaon Bu Helda nyaeta hideuk pek baca carpon jangjang heulang anu aya di modul nya. Carpon jangjang heulang anu aya di modul. Nah, saatos ku hideuk baca di payunan kulawargi hideuk pek mangga nu kadua pilarian naon? Pilarian unsur-unsur intrinsikna. Maksudna kumaha? Maksudna tema dina jangjang heulang teh naon? Ya. Ide pokok dina jangjang heulang teh naon? Atanapi gagasan pokok atawa ide caritana teh tentang naon sih jangjang heulang teh? Nah, teras anu kadua palakuna tokohna saha wae. Teras anu katilu nyaeta watek tina palakuna kumaha? Bageur, sae, jahat atanapi kumaha? Anu kaopat nyaeta ngeunaan latar. Latar teh aya 3 tadi saur Bu Helda. Waktuna di mana? Kaayaana kumaha? Tempat kajadianna di mana? Teras anu salajengna galur teh nyaeta alur caritana. Alur caritana kumaha? Maju atau mundur flashback menceritakan pengalaman masa lalunya. Teras anu ka genat nyaeta amanat teh pesen anu hoyong disampaikeun, pesan nu hoyong didugikeun ku pengarang ka pembaca kanu macana. Nah, saatos ka anjeun sadayana tuliskeun, inget nya kerjakeunna di pangkeureun carita carpon jangjang heulang. Janten kan di pangkeurna aya lembaran kosong. Nah, di dinya pek hideuk tulis pilarian tah. Temana naon? Tulis judulna unsur-unsur carpon jangjang heulang. Pek ku hideuk kerjakeun, saatos dikerjakeun di pangkeureun carpon jangjang heulang. Pek hideuk foto tah cekrek foto, teras kirim ka nomor WA Bu Helda. Kelas A, kelas B, kelas C sadayana kirim ka Bu Helda. Ya. Bu Helda ulah hilap tugasna dikumpulkeunnya paling lambat dinten Jumat kaping 28 Agustus 2020. Ulah hilap tugasna, hatur nuhun kana perhatosana. Urang tutup sadayana ku maca hamdalah sasarengan alhamdulillahirabbil alamin. Teras ditutup ku doa penutup majelis atanapi doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.